Urang Lesmana. Urang cicing di Kampung Jantake, Desa Girimanur, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Urang terlahir di keluarga sederhana, bisa disebut oge di keluarga kurang mampu lah. Ayeuna urang umur 22 tahun, tapi hirup urang beda jeung kahirupan batur. Siga batur nu sababadan jeung urang. Dina umur sakieu nya urang sibuk gawe, sibuk ngurus adik urang. Sabenerna urang ge hayang kitu jiga batur lah, ulin ka kafe, hiking, nongkrong, memotoran ka ditu ka dieu. Tapi urang sadar kahirupan urang beda itu jeung kahirupan batur. Da sakapeung mah urang sok mikir gitu, naha hirup urang kieu-kieu teuing. Tapi heueuh ngeluh mah nya mah mata ngerubah keayaan lah. Ayeuna urang mikir bahwa urang kudu bersyukur da di luaran ditu masih loba kitu jalema nu sangsara tibatan urang. Urang boga patekadan nya jeung pamahaman lah. Meureun ayeuna urang sangsara, tapi suatu saat urang bisa gitu jadi jalema sukses jeung jalema nu diperhitungkeun lah. Urang ayeuna kur bisa ikhtiar, usaha jeung ngadoa. Da hasil mah nya ngahyanatan usaha urang. Urang yakin